naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep. Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ita wa fi tariq datang setan ka pedagang mah di mana ye hiji dina nimbang setan dirinya joget joget setan dina ngitung setan geus kikian bae kurangan dina nimbang di warung leutik bae ge warung leutik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu lancar jasa ta. Ya Allah emang batur jurig beren Gusti Allah aduh geus nu ngameteran komo teman tukang jengkol bisa jasa kan tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun bisa nama teh segitu ieu na leungeun aya hiji mah hiji dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah loh 12 loh si beneran teh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang ka aya 100 bae ge eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang bisa teh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji, dua mah tilu mah tilu. Loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya, Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Oreganan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede, pedagang letik baik, pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas, iya nu main. Bisa jasa tak? Masya Allah ngaleteranana set, satu, set, dua, iya gorengan, iya bisa nih. Eta nu kayu nate nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Kerokanana. Kerokan ieu mah main bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae itu. Pan tukang beas ieu kitu. Bisa eta. Nya ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Muparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asban tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid para tokoh masyarakat wabil khusus kakersana Kiai Haji Profesor Abuya Supendi AF mudah-mudahan nyana selalu dipanjangkeun ku Gusti Allah. Oge ka dokter anu ti Kampung Doyong. Berikut para tokoh-tokoh anu lainna, bila khusus pisan ka keluarga ti Jawa Tengah Kedu anu mudah-mudahan nyana datang ka dieu mawa kotok hideung camani terutama sekali ka Bapak Haji Rosyidi anu masih keneh seungit anyar datang ti Mekah, kumna ahli-ahli ledug nu kolot nu ngora alaki awewe, mudah-mudahan urang kabehan di dieu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah sanajan urang teu ka Mekah tapi bau Mekah nama aya. Sepanjang perjalanan menunaikan ibadah haji anu aneh jeung nu model bagi Haji Rosyidi adalah perjalanan nu ayeuna. Aya kamodelan begitu datang ke Mekah kamarna khusus jang Haji Rosyidi doang. Teu daekeun batur geusian, ieulah kaistimewaan. Dipaksa ge batur titah didinya embung. Jadi Haji Rosyidi mah khusus aneh. Sapoe dua poe tilu poe Haji Rosyidi na aneh. Batur ge dititah kadinya embungeun aneh. Ternyata selidik punya selidik horeng nu ngeusi kamar eta aya sameme Haji Rosyidi datang maot. Nyana ge mun kira-kira nyahoeun moal daekeun. Jadi aya nu maot eta anugerah bagi Haji Rosyidi, kamar henteu
campur jeung nu sejen. Iyalah kauntunganan. Mudah-mudahan ke Rusdi gedek ngaberangkat tahun hareup, mudah-mudahan terjadi seperti kitu deui. Sugan kula mah dongeng nu aneh teh Haji Rosidi naon. Aju nelpon ka kula, "Pak Kiai, ya. Ini saya udah ada di Mekah, mau kirim apa? Mau pesan apa?" Cek kula, "Saya pesan onta hidup." Nyana bingung, bawanya gimana? Sebab keboma eueuh pan di Mekah mah bener teh. Ujang gupak. Lamun urang nyaritakeun tentang ibadah haji, kaistimewaan jeung kahebatanana geus teu aneh. Lantaran ku Kangjeng Nabi dideretkeun sederet jeung sabilillah, jihad fi sabilillah. Aya awewe nyarios ka Kangjeng, "Ya Rasulullah, ku kabi ta ganjaran jihad fisabilillah, abdi hayong milu perang." Cek Kangjeng Nabi, "Ulah. Sakali deui abdi hayang perang. Apalan nujahidu ya Rasulullah?" "Ulah." 3 kali diulah. Cek Kangjeng Nabi, "Lamun teu mah hayang akur jeung ganjaran perang, ialah ngalaksanakeun ibadah haji." Sarua jeung perang, nu mantak eueuh nu teu ceurik deka Mekah mah careurik bae. Lantaran pikiranana bisa balik deui tah henteu ieu aing. Mantak aya nu ceurik bebeneran, aya nu ceurik lalagaan. Aya nu cerik lalagaan mah rarasaan sehat dan lain sebagainya lah, panjang umur cerik mah cerik bae. Aya nu cerik bebeneran, jelema boga hutang gede teu kabayar lah aing mah mending pae bae di Mekah. Urang nyaritakeun seputar ibadah haji istimewa. Tapi begitu diteliti horenganan aya jelema nu hebat, ketika toab aya jelema nu neuleu bahwa beungeutna berubah, aya nu kadeuleuna babi, aya nu kadeuleuna anjing, aya nu kadeuleuna buaya. Toab mah toab babarengan, tapi dibukakeun hijab ku Gusti Allah, beungeutna beda-beda. Masya Allah. Teu kudu di Mekah, teu kudu di Baitullah bae. Sabenerna mah sanajan diriungan kieu ge jakula neuleuh banget Haji Fendi, asana lain deui. Lain ti sasari asana ieu. Berubah bener ieu. Kuna aya naon bae ieu. Urang lamun ningali seperti kitu teh inggis. Mun baheula aya tamu, urang seberang, begitu nyebrang di Merak, nyana leumpang deudeuleun nyana kadeuleuna eta jelema teh aya nu anjing, anu babi, anu anjing, anu babi, nyana muringkak bulu. Nyana ge nyana kaget. Sebab can pernah terjadi seperti itu. Begitu datang waktu sholat, dek sholat asup ka masjid, masjid pinuh ku tai. Terjadinya na sholat di masjid. Neangan musola ge pinuh ku kotoran. Aya musola nu butut, nu tilok dipake ku masyarakat, nyana asup kadinya sholat dirinya sebab kadeuleuna ku matanya nama bersih. Lamun urang kuari ningali tampang-tampang nu aya di dieu sakieu mah karasep kan dibandingkeun jeung monyet solear mah lumayan lah sakieu mah.
Baju bararagus, setil dan lain sebagainya. Aya nu make jas hideung, macem-macem. Tapi lamun ditilik di jerona, wallahu a'lam. Mun dibuktikan ku Allah meureunanan ieu ge sarua bae anu buaya darat. Inggis da urang lamun seperti kos kitu. Lamun urang ngandalkeun make mata ieu bae, urang selalu katipu. Tapi lamun urang ngaandalanana make mata ieu kakara rada deureusan. Geus hese jelema anu selalu memandang make ieu. Kaluaran sakola mah ti SD ka SMP teu pernah aya nu memandang make mata batin. Ka SMA leuwih parah. Kuliah ti dituna. Sakola mah teu bisa diandalkeun, nu mantap ka dituna maling korupsi. Zolim. Iwal ti para santri we anu dedeleuanana make pangdeuleu mata hate. Nyana masal ngariung be hatena langsung berkat ya. Mata hate main. Sial ta santri. Sugan teh mata hatena bagus. Orenganan. Cacak santri kos kitu tuh komo iya. Parah ya mah tuh. Yes. Ese tah urang dedelan make mata ieu. Mantap beda. Kiai lamun jadi kiai dedeleuana make mata ieu doang cilaka. Apung-apungan kiai. Moal hayang wau jeung nu susah. Moal hayang nanya ka nini. Moal hayang nanya ka jelema anu caludi. Hayang nate bangsa jeung nu sugih jeung pejabat. Hayang wauhna jeung nu geulis bae. Tapi lamun dedeleuana make mata ieu, waduh mantep. Ulah nu geulis nini di obrolan. Parah ya mah kiai. Itu ona make doa ieu geulis doang. Ieu mah parah kan nini terus bae. Nini. Maka dalam rangka mengenal akhirat teu bisa make mata ieu. Kudu make mata batin. Urang ketika carita alam barzah, alam kubur, cara Ibu Hajah Ismiati geus aya di alam nu itu. Nu urang ge kapan bakal ka alam nu itu. Jeung aya nu tereh, aya nu lambat, pasti nu kolot nu tarereh ka ditu. Nu geus huisan. Jeung urang doakeun bae mudah-mudahan emang nyana nu teh heula. Ai geus nu mana deui atuh. Nu pantes baja nu eta. Tuh. Ningali ka alam barzah ku mata ieu masa kikituna bae. Tapi barang neuleuh ku mata hate, horenganan aing teh bakal dibaringkeun. Bakal dibuka ieu. Bakal ditempelkeun kana taneuh. Teu nyaho eta presiden, raja, menteri, gubernur. Teu nyaho eta kiai, ustad, santri. Saha bae bakal ditempelkeun. Tidinya teh bakal aya nu nuturkeun amal. Bakal aya pertanyaan malaikat munkar nakir. Bakal aya kasenangan kubur jeung aya siksa kubur. Engke bakal dihudangkeun jaga. Bakal digiring ka mahsyar. Nu neuleuh lain mata ieu, mata ieu.
lantaran urang mah geus beunta mata hate sebab urang mapan mata ieu lah geus make aqua geus jeruk geus anggur es cau kabeh geus beunta mata ieu ge beunta oh jaheuh kadeuleu ku ari mah oh tapi coba si encek si kafir dahar-dahar bae nginum-nginum bae mata hatena teu beunta nya mun dicaritaan alam kubur atunya mah seuri apa-apaan itu menghayal itu mah kiai gila kali itu kiai masa ada orang udah mati bangun lagi gak ada ceritanya dari dulu orang mati bisa bangun lagi wah coba kita rekam tolong tuh coba encek mah hayang ngerekam coba direkam ceknya tadi jero hayang nyok sorana ayo keluar encek mah belum tano mata hatena pare dah hayang ngabukakeun mata hate teh ternyata hese aya jelema masyaallah kunaon bager-bager teh kabageranana fakir miskin disantuni yatim piatu komo nu geulis mah berean konya musola dibangun masjid terus dibangun budak anu susah diberean kabelah dieuna bager pohara jasa satahun 2 tahun geus tanding kabageranana datang ka jelema ge ngararomong hebat amat eta sih ku kabageranana pohara amat 5 tahun 7 tahun makin menjadi-jadi bageurna diajakan mabok embung diajakan judi embung diajakan nongkrong di warjok embung ieu mah bager teh bager bae peuting hudang bae malah lain mata ieu nu hudang ge mata ieu hudang anu unggut-unggutan lain hulu ieu doang bulu luhur handap unggut-unggutan hebat jelema Masya Allah wara teliti punya teliti ieu naon sih jadi bager kieu ye jadi hebat kieu aya naon horenganan kakurung ku Haji Mabrur jadi Haji Mabrur mah nyanana ge teu karasa bahwa nyana teh ieu didorong ku kamabruran embung ngalaksanakeun maksiat teh jadi lamun haji geus mabrur mah kos kitu bae dititah maksiat teh embung aya deui ki haji mah ki haji dagang oplos bae aju bohong bae hutang teu dibayar bae ngariung ngayang berkat bae ka jelema galak bae mun nginjem mobil bebejana kempes teh kempes beneran gitu ieu mardud ieu tah nu kos kitu mardud aya tah haji kos kitu kuari gawe jelema mardud eta jadi mabrur jeung mardud teh bisa dijieun jadi jangan nu ngadorong kamar dudan teh ngadorong kamabruran ngadorong teu karasa jelemana takos itu jadi mardud teh ngedorong bae supaya mardud mabrur gitu ge teu bisa tahan kajen teuing dicaritaan al hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah tetep bae teu bisa kadorong ku mabrur emang mardud mah mardud bae kitu kene nu mabrur kajen teuing dipaksa ge ti tamardud tumbung bae kitulah kamabruran jeung kamardudan teh seperti kos kitu jadi ngadorong ka jelema nu mabrur bisa ngajagaan mardud kitu kan nah lamun urang carita tentang mardud tentang mabrur geus sering kuari mah urang carita ibadah teh nu paling hebat naon sebenarnya ibadah nu paling hebat teh ternyata ibadah anu gede jasa gangguanana
sebab ibadah nu gede jasa gangguanana eta teh sarua jeung perang. Jadi berarti mana nu leuwih gede gangguanana didinyalah nyana bisa jihad fisabilillah. Teliti punya teliti, ternyata horenganan nu gede ganjaranana mah pedagang. Pedagang. Oh bener. Gede ganjaran. Hebat pedagang. Lain lalagaan bener. Pedagang teh nomor hiji nu mantak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh, alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus saduq pedagang anu bener anu jujur jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah, pedagang anu bener atawa anu ibadah bae magahan ngaji di masjid bae di majlis bae dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu muantepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya. Pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah. Mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang. Iya dipake karesep nya ieu. Pohara ieu. Ngan di dinya ge at-tajirus saduq pedagang nu banget bener make banget. Banget bener. Nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh, lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ita wapi toriki datang setan ke pedagang mah di mana ye hiji dina nimbang setan dirinya joget joget setan dina ngitung setan geus kikian bae kurangan kurangan ayo biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh sabal teh segitu teh. Biasa tuh 100. Nah, setan bisik. Kurangan hiji. Jadi lamun satrek teh satrek puso sabaraha teh? 50.000. Nah, jadi lamun sabal dikurangan hiji kurangna sabaraha? Tuh, nyahoan jasa 2.500 cenah. Atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah, palingan aja Agus Bungun babaturan jeung nyana. Atuh iya. Martu dia. Yati setan fi tariqil mizan. Tapi tariqil mikyal nimbang. Karung mah tadi timbang kan. Ente nya nama cuman dihitung doang kurang-kurangna gitu. Eta lamun kanyahoan kurang dihitung kan telepon tah. Engke kumaha jawabanana? Ini ada kekurangan 2.000 gimana teh? Oh, di jalan itu mah kali ada yang nyolong, blon. Itu logika teh. Ente mah faktor kesengajaan. Aduh, parah ya parah. Parah ya mah kos ge dagang. Masya Allah. Paling minim anak-anak kali tuh, waduh, ngitungnya nggak beres lah anak-anak. Mohon maaf aja lah, namanya juga karyawan. Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah.
gitu baik palingnya kos gitu tah nu enggeus kos gitu tah masa dikurangan di jalan jadi tuna nah ieu setan tah dina nimbang di warung leutik bae ge warung leutik geus datang we joget setan di dinya sakilo kurangan saon kurangan saon hayu kurangan lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on itu berapa kilo tuh nyawan lancar maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah ya Allah emang batur jurig beren Gusti Allah bagus aduh geus nu ngameteran komo teman tukang jengkol bisa jasa kan tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun bisa nama teh segitu ieu na leungeun aya hiji mah hiji dua mah dua mah tilu mah tilu opat mah opat lima mah loh 12 loh si beneran tuh sudah ngitung coba aing mah meuli 100 hitung di imah tek datang ka aya 100 bae ge eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang bisa teh tukang jengkol ya Allah hiji mah hiji dua mah tilu mah loh setan aduh tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya enggak ada ya susah setan susahin takut disuntik kali oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Orega dan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede, pedagang letik bae pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas, iya nu main. Bisa jasa tak? Masya Allah ngaleteranan set, satu, dua, ringan, bisa nih. Eta nu kayu nate nu gitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? Kerokanana, kerokan, ieu mah main bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae tuh. Pan tukang beas ieu kitu. Bisa eta. Nya ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys tama. Eta mau jelas-jelas kuari tukang gabah. Lamun nusok melian teh eta ka imah-imah. Almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh eta kalengna handapna ngendong. Kaleng ngendong handapna ngendong. Masya Allah ngendong biasa kahandap geus teu bisa dilempengkeun teu bisa nangtung tak kaleng kudu dicekelan kieu ye lantaran ngendong kahandap giliran bae urang deuk meuli naik kaleng keluar kaleng naik Masya Allah ngajengking Masya Allah barang ditanya mang ieu mamang tukang gabah urang mana urang pondok sial bener urang pondok ye kaleng letter dimain-main gitu. Nemendak Kangjeng Nabi moal pati-pati ngomong at-tajirus saduq. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Deuk salat mangga bae, deuk zikir mangga bae, deuk baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas ta diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah torojol setan lamun nyana lulus digoda ku setan ieu nilena sarua jeung perang sabilillah lain alhamdulillah kitu henteu sih pokoknya alhamdulillah buku tadi ge beungeutna robah
iya yati syaiton itorikil mizan. Namun orang nimbang hate kurangan asetik tapi orang teger ulah kajian hukumnya dek rugi dek untung pokoknya mah sakilo baik berarti lulus ngameteran sameter baik lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa amat eta pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur. Ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur. Wallahu a'lam nu ieu. Maksudna nu deukeut nah. Sarua jeung perang nyana. Nu mantek pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga. Alhamdulillah malulu. Alhamdulillah ka sorga. Pedagang nu jujur. Ya Allah ya Rabbi. Sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir. Pohare eta. Jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar. Jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih. Sebab lawan nu fakir sabar ngan nyana doang ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan. Ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan. Coba pedagang nu teu bener sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi. Emang kunaon? Jadi kurangan, jadi oplos. Kayak ku baledeg gitu. Mulai geus. Atuh disumpahan geus. Disumpahan ku jelema. Waduh geus bebeakan. Aya ke babaturan urang ngajual ka JPN. Ulah, kunaon? Sok dihutang, sok dibayar. Geus parah. Aduh, Masya Allah. Pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah. Kunaon eta? Lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur. Dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah jadi khalifah jadi pemerintah nu jujur teh hese lain sekedar hese cek urang kedua mah huese di partai jujur tek ceuli di PKB jujur bawa di dituna di peti lu ayo orang PKB bawa di dia peti lu jujur bawa di dituna Golkar tuh kok mau Golkar waduh jujur partai mah pembual kabeh ge ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese jasa. Ya Allah ya Rabbi. Atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya. Pokona mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara. Barang geus bae kapilih bangun melempem bae. Lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa. Janji ieu janji itu. Barang geus bae biasa bae. Ih, sugan teh lurah. Ieu keur carita lain cakula ieu nyampaikeun doang. Ye, aya dipikir-pikir ja bener. Sugan di PKB mah henteu meureun. Henteu. Di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu. Seuri deui. Bangun teu percaya henteu wah teu ekstrim ya mah ieu. Ekstrim ya mah. Waduh beres. Aduh. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Mana ya Haji Ian? Teu beres. Duit yang konsolidasi pakai meuli ban. Masya Allah. Eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi. 2 juta nu dibikeunan. 8 juta ditilep punyana. Operasional.
Eta kos kitu eta mah di Amerika di dieu mah tuh. Waduh bener. Iya at-tajirus shadiq, pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang, menghadapi hitungan berarti perang, menghadapi takran berarti perang, menghadapi meteran berarti perang, menghadapi memberi berarti perang, menghadapi nyokot berarti perang. Ndek nyokot barang nyana perang, ndek mere barang nyana perang, terus-terusan teureun-eureun perang. Hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator. Tek 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 tek. Kalkulator. Waduh hari ini enggak usah sodakoh dah. Aya aturan kos gitu. Tidak ada uang untuk sodakoh hari ini. Banyak sodakoh. Pedagang mah kos gitu jasa. Masya Allah. Hese jasa. Dek sodakoh teh pait hese. Ayo jihad fisabilillah. Orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina, jihad di Suriah, jihad di Irak dan lain sebagainya, di Cina dan lain sebagainya. Enggak, padahal mah teu kudu jihad-jihad diri itu dagang tah jihad fisabilillah. Waduh, aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut salaki jeung pamajikan. Duit teh masing-masing duitna. Duit salaki, duit pamajikan. Eta pun blon pan. Blon eta. Eta pedagang teh hampir blon kabeh. Kos itu tah. Masya Allah. Nah iyalah nu mantap Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese. Ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga. Mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalalujur ku Gusti Allah. Nu geus manggeus supaya ditobatan, nu encan mah supaya mulai deui. Tobat maksudna. Tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan. Didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangaji pengen dipanjang umurna cak tatanggana. Emang kunaon gitu nya mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh. Ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangaji pengen di aman. Ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui. Aya jelema tulag-tulog, "Hei, ka mana sia?" Hah? Bangona mencurigakan, awas. Emang situ siapa? Aing lain sasahana tetanggana aing mah. Kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangaji pendi. Geus awas sia indit ka ditu. Bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing. Eta kos gitu ya Allah ya Rabbi. Nailah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya. Ieu kabeh jang bekal ibadah niatna. Lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Salila hirup urang dititah ibadah, dagangna niatan ibadah, bisnisna niatan ibadah, tanina niatan ibadah, di kantor jadi guru niatan ibadah, PNS niatan ibadah, ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli. Dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka. Nu mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan
akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah ya. Lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkan sakieu padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud. Malah aya awewe anu dagang jujur deui. Bisa hiber ka Mekah urang Mesir. Bahkan nyengseurikeun ka jelema-jelema anu sejen. Loba nu ngalamar. Tapi nyanana tetep embung bae. Tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar akhirna ditolak ku eta awewe barang datang ke Mekah diterima lantaran naon horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur. Lain alhamdulillah batur. Asa kanyana bae heran aing mah. Kan ieu mah insyaallah dongengna engke bae lantaran kurang sehat. Nya dicukupkan sakieu urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma salamatan 'alaina wa 'alal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in innaka 'ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dzabban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima ma bisudur akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa abil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha irda waladiha laba lan iku wajib ngatas utawi nyosoni ing anake allaba ing puhan wiwitan mabadahu gari-garing dalam sahusana yarda ilam yujad ilahi alamun waratin nemu angin sopaya wa ajnabiyatun atawa wadon kang bangsalian wajaba yardahu maka wajib apa nyosoni ing walad wa in wujidat lan lamun tinemu ya karone lan ajnabiyah lam tujbaril maka ora den paksa sapa mboke in ragibat wa yaman kuatu abi maka lamun demen ya malaitu iku kang den tikah dening bapane ya walad Allahumma wa'afil aswahi maka ikut tetap gadua ya abi utawi nyegaing ing dalam munggu kawalaso kultu ngucap ingsun alaso ulai salahuman wa utawi kawalaso maiku waranana ikut tetap gadua ya abi utawi nyegaing As-sahaha wal-aktharuna lan wisnuhekun wingkau sabba ulama kekabe wallahu alam lan uta Allah iku kang maha uning. Ini tafaqo maka lamun mubakat yagarane lan nabi wa tarabat dan nyupriya mujada mislin ing buruhan umpama ujibat maka dan subadanan ya Al-Fawqaha tawaing dalam zadu kuring ujrat mislin fala ujibat wa kadha intabarat ajnabiyatun radiyat bi'aqalla fil azhar wa kadha lan halika yaikilahum lamun gawe karena Allah
sabawadon gang bangzalian adawari baya ajnabiyah kalawan uburuhan kang leuwis titik kang leuwih kedik fil azhari ing dalam mungguh kaul azhar il azhari ing dalam mungguh kaul azhar. Pertanyaan bagi kalau kita investasi uang pada usaha tertentu, misalnya usaha tempat pembibitan, peternakan, sekaligus pemotongan daging sapi atau kambing dengan pembagian keuntungan setiap penjualan daging tadi. Per kilogramnya kita diberi Rp1.000 dan dibayarkan awal bulan. Apakah uang yang Rp1.000 tadi termasuk riba apa bukan? Riba tuh siapa kos gitu. Ieu mangga sababarakari pertanyaan kos kieu can kahalal arti bae ku hulu sia. Segala daging, segala tek-tek bengek gitu-gitu kene, itu kos bang kene. Daripada kos kieu mending nenden duit di bank bae deposito. Gitu-gitu kene. Cenah ieu mah dagang dagang kos kieu teh ngaranna kitu syirkah dek kirod sabodo teuing dagang mah aya aturanana asal urang kabehan nyaho. Artina nyaho teh kieu urang dek invest di hiji perusahaan di NASA misalnya ulah letik-letik lah NASA lah urang boga modal pangletikna di NASA urang mah 1 miliar letik nya nama meureunanan bangsa 100M urang 1M tah urang teh mun deuk invest kudu nyaho modal keseluruhan nu nyana sabaraha nu ibu itu nu ibuna sama boga ibu pode daing ngaranna nya urang 1 miliar nyana 100 miliar nyaho tah harga modal keseluruhan geus engkeuna untung babarengan rugi babarengan ke kalkulasi urang deuk dibere sabaraha persen itu teteh mun cenah ieu bagina bagalna teh bagi 10 9 nyana urang hiji rugina geus kitu keneh nyana rugi 9 urang rugi hiji jadi karugi-rugina kudu babarengan ieu mah pan kos kitu tah hayang untungna doang per kilogram dibere 1.000 ai modal kabehan nyaho teu mun 10 urang jadi sering sabaraha duit kudu dikanyahokeun perjanjianna untung bareng rugi bareng kitu tah henteu teu ceuli aing datang ka kitu bae ge cak aing teu mending nenden duit di bank deposito sakalian ngarebek ka neraka lese segitu bae sih urang nunda duit di tukang emas toko emas biasa sokara itu Tasikmalaya itu Garut Bandung pedah nu dagang teh tetangga atau kawauh engke urang dibere per bulanna kadang-kadang sok dibere urang teh gitu 500.000 atau 1 juta eta kos kitu riba lamun urang kadinyana lain nginjemkeun mun nginjemkeun ulah hayang dibere Izweta mah karena Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar mun aya untung atuh kudu pasini ye kula boga modal ye ya cek tukang emas ayu urang babarengan ayu sabaraha dinya modalan ye nu kula ye adalah 100 juta tah nu bapa sabaraha kudu dikanyahokeun nu tukang emas tah sabaraha ai urangna doang mah nyaho itu teu jaho riba ngaranna ieu kudu nyaho nu bapa sabaraha nu kula mah 1 miliar oh kula mah 100 geus
jadi engke pembukuan anak tiap bulan kudu dikanyahokeun ku kabehan pan babarengan dagang namanya babarengan nu nyahona tukang emas doang urang henteu pikir atuh ku hulu sia ai babarengan kudu nyaho geus kumpulan nih 100 sebulan sekali atau seminggu sekali penjualan poe anu tanggal sekian ieu sekian tuh jadi sebulan keuntungan sekian nya tak berarti ya orang bagi 10 kula 9 meneh hiji bulan kedua gitu kena bulan ketilu tak iya rugi bulan manu rugi jadi ai kerugian dina bulan iya kerugiannya 10 juta geus aing 9 juta rugi sia 1 juta daek teh sia gitu tah geus kitu eta ngaranna babarengan ieu urang hayang untungna doang dagang sapina ge teh nyaho nimbangna saha aju kumaha geus teu nyaho bae tukang non gitu ngaranna tukang sampe diajak dagang daging mal beres tak kudu nyaho kabehan dek di toko emas dek di pabrik nasa dek di perusahaan daging kudu nyaho kabehan mun 5an modal keseluruhan sekian 1 miliar si A sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Nah, si C sekian terketahui modal keseluruhan ti A, B, C, D, E dah kanyahoan kuari ndek bagi kumaha itu geus untungna bareng rugi bareng ieu mah pan lain unda duit di toko emas sebulan ngalir giliran rugi bae dicokot pan duitna Pak gara-gara lah ya mesti kabulu bahaya cenah ya duit cokot embung rugi eta geus kitu riba geus dikieu-kieu riba bae kajian kumaha kecuali nuturkeun sakumaha tadi saya punya hutang sama orang tua tanpa diketahui oleh kakak dan adik saya sebelum sempat bayar kedua orang tua saya telah wafat. Bagaimana cara saya membayar hutang tadi atau harus diserahkan kemana? Gampang, kadieun bae ka aingkeun. Ahli waris tuh lantaran eta termasuk tirkah. Jadi bagikeun ke ahli waris, bayarkeun heula, aju bagikeun ka ahli waris. Kemudian misalkan saya punya hutang emas 5 gram ke Ki Umar tahun 2010, tahun 2011 saya mau bayar tapi Umar minta diganti sama uang dengan harga emas sekarang. Apakah boleh menurut agama permintaan uang itu menang baik hutang emas ngan ku emas deui. Mun tadina 10 gram bayar 10 gram deui tahun kamari hutang 10 gram kuari ge 10 gram kabeneran hayang ku duit bae tinggal diduitkeun bae sabaraha duit ya geus kitu mah teh mah geus babarina deui geus beres urang nuluykeun masalah soal nafkah Sarwiti kawin jeung Ki Zaid kuari boga anak ngalahirkeun Sarwiti. Eta anakna begitu datang ke alam dunia, Sarwiti sebagai ibuna wajib nyusuan anakna. Sakali deui. Walaiha wajib kanyi Sarwiti irdo waladiha nyusuan anakna Allah ba'akana susu pertama lantaran susu nu pertama etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kasih bayi baka wajib nyi Sarwiti nyusuan anakna kanu pertama wajib tah borosot azanan sunah ku bapana katuhu azanan kenca komatan supaya nu pangheulana kadenge kunyana ulah suara televisi ulah suara HP jauhkeun HP beusi keur borosot nang minung lah kadenge oh iya berarti ulah jauhkeun tina suara-suara kitu azan
Allahu akbar Allahu akbar ngadengikeun orok teh oh sakieu ge urang di azanan nonton TV bae komo menteri azanan meureun baheula oh masyaallah tah beres andian atau geus dipandian azanan si orok dibersihan langsung susuan ku cai susu nu pertama laba ngaranna etalah anu bakal ngajadikeun kekuatan kanu jadi anak terbantak susu nu pertama eta mah sing hade tah indungna teh hartina sing hade teh barang daharna sebab eta nu ngamimitian bakal jadi cikal bakal di dirina sing hade barang daharna ulah menang maling ulah menang korupsi ulah menang nyatut sing hade kadaharana ulah nu haram di daharna tah eta nu susu nu pertama eta nu bakal ngajadikeun pondasi budak mantak wajib tah nu pertama eta mah susuan budak teh eta sing hade kuari mah geus teh darek nusuan si indung teh bae langsung gak bung cenah langsung susu sapi geus bae make susu sapi mentak kagedena ge atuh geus bae nya teh aja ngarasa sapi anak sapi ka ditu teh geus kulantaran ngarasa anak sapi atuh neuleuh bikang teh ka dituna atuh ongkos sapi bae kumaha neuleuh bikang main ceklak-ceklak bae eta gara-gara teh disusuan ku indungna akibatna nyana neuleuh mangsana teh sakumaha sapi bae geus eueuh kaisin tadina teu disusuan ku indungna wayahna sakali deui ka indung ieu mah kalah salaki mah teu kudu nyusuan teu kudu nyusu malah mah ieu mah kuduna ka indungna wajib nyusuan anakna begitu borosot lahir wajib dah si indung nyusuan anakna saenggeusna nu pertama eta mah teh kaditu nama bebas cuma badahu sabada nyusuan anakna nu pertama ilam yujad ilahia au adabiyatun wajaba irdauhu lamun sasa kecuali indungna neangan nurek nyusuan nu sejen lain cara di Arab lain cara di Eropa lain cara di Timur Tengah babari neangan anu kuli nyusu teh di urang jarang pan nu kuli nyusu tah kulantaran hese indungna teangan sakadar indungna dok wajib diteruskan ku indungna disusuan lamun aya nu sejen lamun nu sejen aya nu siap nyusuan kakarak menang disusukeun ka nu sejen pokona mah sahabat mah nu aya saenggeusna nu pertama mah teu meunang ku sasa kudu ku indungna bae lamun kadang-kadang indungna cai susuan ulah waka disusuan ku sasa heulanan ulah waka bere bae madu bere bae naon bae cai beas ke mal kebel di asana wadang ya budak eta ku indung nungguan indungna supaya aya cai susuan ya resepna cek Imam Ghazali daharlah ngadaharlah bangsa sayur mayur nu loba bangsa senggang kangkung jeung sajabana tak engke subur cai susuna susukeun ka anakna nu pertama mah tungguan ulah disusuan ku sasa geus beres susu nu pertama tak kakarak mun sasa ku indungna deui mun aya nu sejen indungna ngameunangkeun mangga bapana ngameunangkeun mangga disusuan kudu sejen ieu ka urusan nyusuan mah geus rapih agama deuk kumaha deui deuk kumaha deui masyaallah ieu nu jadi masalah teh kuari mah ieu ngalahirkeun ieu nu jadi masalah teh asana bidan cukup jangka neraka kos kitu bae teh tepuguh tekaru di USG padahal normal lantaran lamun normal mah cukup ku 1 juta 2 juta tapi lamun di sesar mah 8 sampai 10 juta sedangkan rumah sakitnya ngejar target eta tah nah maka disalahgunakeun USG tinggal USG urang mah urang bodoh urang lembur teh nyaho malang teh nyaho nyungsang teh nyaho ari-ari naik ka luhur geus teh nyaho we disingsieunan waduh ini kalau seminggu lagi tidak
lurus. Nah ini harus disesar. Geus ceurik bae, utang hitung bae. Aset nu aya naon ieu sepeda kempes. Warung bangkrut. Asana ya kontrakan can di aduh bingung bae. Ngabingungkeun jelema cukup bidan teh dokter teh tah jangka neraka mah nyingsieunan jelema bae cukup. Gara modar ge gara. Iya tuh emang kumaha gitu kubu-kubu batur ge keur bingung. Mudah-mudahan salamet. Masmat kadituna maca surat Maryam, kadituna maca surat Yusuf, kadituna maca surat wasiqal ladzina ittaqau ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Eta ditiupkeun ku bapakna kana leungeun diusapkeun kana beuteung. Beuteung diusap sing ada beuteung. Nang geus salah aing ngomong. Sakali deui beuteung na. Besi kieu ge dibaca diusap ka handapan cek pamajikan handap caki uci ge aing pan nu jadi tatagonan tah. Masyaallah masyaallah eta abeh babari kadituna maca wasiqal surat Zumar terakhir surat Zumar kadituna hatta idza ja'u wa futihat abwabuha ta aya wa futihat abwabuha tafaul wa futihat abwabuha qala lahum khazanatu assalamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Tiupkan ka dia fut terus usapkeun ka pamajikan urang ti luhur ka handap ngusapna abe babari maksudna abe babari kaluarna. Baca deui bismillahirrahmanirrahim siyaqal ladzina taqau ilal jannati sampai tadi fadkhuluha khalidin tiup usapkeun tuh ai jampena babari ai mah USG gitu di USG. Waduh ini tali ari-arinya di atas ini disingsieunan kecuali serius masalah guys tapi ieu 99,9,9 deui nyingsieunan wayahna lah coba urang sambil neangan duit sebagai dokter sebagai bidan sambil urang nulungan Allah maha uningan malah mah kudu cara madukun baheula manok bagus jasa ieu mah geus tenang bae masalah kayak disangsurkeun ku umat dilempengkeun eta ngangeunaheun kanu hamilna ulah boga pikiran ku kumanok ya ieu mah geus bagus jasa tinggal nungguan waktuna doang tuh geus nikmatkeun jasa ngeunaheun tah jeung madukun mah baheula teh kos kitu barang loba bidan USG waduh ini mah udah kalau enggak besok ini bahaya udah saya sarah aja disingsieunan geus sababaraha macemnya sieun nya teu boga duit kapan geus macem-macem jasa ta eta teh nyingsieunan kitu teh doraka kitu. Masyaallah na di akhir zaman mah beuki canggih beuki sararieun baheula mah madukun diusapan digedog diluruskeun masalah nok di meja bagus padahal mah aya masalah tetep di bejana masalah kayak ku emak dibantuan mana salakina di tengah heujeun pamajikan anu ngalahir salakina anu ngaheujeun ngabantuan ceknya nama naon beureunan kos gitu jadi tenang madukun baheula dukun paraji nenangkeun entek tara renang bae masalah kuari mah mun disesar mikiran anak kedua aduh anak pertama ge disesar rempang jeung anak kedua ieu kumaha tuh loba kuari anu kabingungan. Masyaallah mudah-mudahan dokter-dokter jeung para bidan-bidan dibere hatena terbuka ku Gusti Allah sehingga bisa nganasehatan ka pasena bisa nenangkeun ka pasena bisa digawena sesuai jeung aturanana sehingga menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaheun biasa muncak bidan teh ja bagus nanaon geus iraha meuleus gara datang we geus ka dieu can meuleus mah teu kudu kitu pangeunaheun tah ke bae cuma lain ini harus segera
wah ini bahaya cek teh. Datang maka rumah sakit teh ieu teh itu diimpus henteu nungguan heula. Ini baru pembukaan satu tapi ini udah pembukaan satu udah tidur aja ada di situ. 5 poe pan HS teh lain saya aku nunggu dibayar. Ceknya nama naon mun heuh di mushola mah bebas. Pan eta mah. Masyaallah karim. Aduh. Taya lahirna supaya rarapi ka para bidan maksudna kabehan supaya menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala nulungan tate nulungan jasa bu ganjaran gede lahir maka wajib indungna nyusuan anakna nu pertama eta nu kaduana katilu dan selanjutna mun eueuh sasangan aya indungna dong wajib indung menyusuan atau aya nu sejen nah ieu terserah besi endek dikanu sejenkeun cara di Timur Tengah di Arab atau di Eropa ge loba nu kuli nyusu nah ieu dipersilahkeun wajib disusuan wa in wujidata tadi malamun eueuh sasa ilahia kecuali indungna wajib indungna nyusuan eueuh sasaha ila ajnabiyatun kecuali awewe nu sejen eueuh sasa ngan aya ge nu sejen dong wajib nu sejen nyusuan sebab mun teu nyusuan do madarat idror ngamadaratkeun cek syariat bisa maot mun teu disusuan wa in wujidata lamunnya indungna aya nu sejen gaya nu siap nyusuan lam tujbaril teu meunang dipaksa indungna kudu nyusuan nu penting mah budak aya anu mangnyusuankeun teu mesti indungna bae kabeneran indungna dilarang mah ku salakina aya tapi nu nyusuan nu sejen neng ya aya ieu tuh nu nyusuan nu sejen neng mah ulah nyusuan pan kunaon kitu Kak osok bedek bedek ada udah burak teh gitu asal tak nyusuan we gua sakumaha urang Turki nah di dele-dele teh waduh tama tuh aya 2 letreun mah ulah nah eta lamun dilarang terserah lamun atuh ngobrol-ngobrol atuh ulah susukeun ka batur asi aya mah tapi lamun eueuh nu nyusuan nu sejen haju kitu aya ge indungna doang teu meunang dilarang-larang mun aya nu sejen teu bisa dipaksa indungna teu meunang endek bae mangga henteu bede masalah bayeun rogibat wa yaman gua tu abi mun nyanana hayangeun si indungna nyusuan sepisan ka anak rasa deudeuh rasa cinta sedengkeun indungna teh termasuk nu ditikah ku bapana eta teh tadi palahuman wa pilasoh menangkan nu jadi bapana ngalarang pamajikan asli nah ieu dilarang ulah nyusuan geus bikeun bae ka nu sejen teu naon kos kitu aya satuju kabehan tapi cekaul aso laisa lahu man'uha teu meunang ka nu jadi salakina aya ka bapana eta budak ngalarang indung budak tina nyusuhan wa sahahul aktsarun disahihkeun kaul nu ieu ku seueurna ulama wallahu a'lam fa ini tafaqa talabat ujrata misin ujibat wari pamajikan jeung bapana budak jeung emakna jadi suami istri pas ini geus kuari malah disusuanana sanajana nu sejen ge ku neng bae oh ku neng bae heuh ulah ku nu sejen ulah atuh teu naon tadi mah kula moal yang bebas bae gitu henteu lah ku neng bae susuan cek salakina teh cek pamajikanna teu naon ngan kurang mah bayar heuh sabaraha tuh bayarna teh eta teh sapoe teh kudu dibayar 50.000 eta harga biasa eta 50.000 teh harga biasa cek salakina lamun sapoe 50.000 10 poe 500 sebulan 1,5 juta kan bencit bae aing atuh tadi mah mun 1,7 50.000 bayar non gitu kan eta murah eta sakitu teh 50.000 aduh tawar atuh jadilah 40.000 sapoe eta teh hayang dibayar si pamajikanana
nyusuan anak natea nuta tadi naja aya ieu batur mun batur mah tetep teguh di pas ini kan wajib disusuan ku manehna ieu lantaran aya batur nu siap diburuhan ta eta teh meunangkan dikabaturkeun ku ari mah ditita ku salakina geus bae kuneng bae lah ulah ku batur atuh teu naon tapi kula bayar sapoe 50.000 adu tawar jadi 40.000 wajib tadi bayar pemajikan gitu ya sehingga deh kebaliknya aja yang minta bayaran deh au fauqaha fala atawa saluhureun harga misilian saluhureun biasa kebiasaan awewe buburu teh buburu nyusuan 50.000 sapoe eta biasa geus bisa ditawar ke orang 40.000 iya bapak majikan anak yang dibayar sampai 75.000 atau 100.000 nah eta mah kekeh ulah daek nyusuan anak ya tapi bayar 75.000 oh mau ke 100 mah eta teu wajib dicumpuanan kudu jadi bapakna lantaran mahal teuing wa kadza in tabarra'at ajnabiyatun radiyat bi agol fil azhar kitu kene seperti indungna in tabarra'at lamun gawe karena Allah deungeun-deungeun awewe tatanggana awewe kawauhna tawa deungeun-deungeun nya siap menyusuankeun karena Allah ka eta teh dipersilakeun sakumaha kos indungna bae Auradiat biakola tawarido ku harga nu leuwih saeutik tibatan harga umpama harga misilna 50.000 tapi nya nama ridoeun tapi nya nama siapeun ku harga leuwih saeutik batan 50.000 cukup bae cekna 20.000 mangga teh teuing tina ujroh misil nu tatadina 50.000 ieu mah geus 20.000 bae mangga wajib lain mangga wajib diijabah kuno jadi salaki naku bapak eta budak gitulah urusan nyusuan ya mantak kurang ke pemajikan kudu bager lantaran pemajikan geus mangyusuankeun anak urang pamajikan atuh ka urang ka salakina kudu bager lantaran nyana diurus kuno jadi salakina geus silih bala lager mantak naon jeung moal kebeli di alam dunia mah geus lamun salaki bager ka pemajikan pemajikan bager ka salaki begitu maot ka salalorga kabehan pan indah jasa masyaallah coba mun salakina galak jasa jeung pemajikan nama sabar pemajikan anak ka sorga salakina ditinggalkeun ka puntennya kula mah ka sorga ti heula ji panatus sia meninggalkeun aing atuh bongan kakak baheula sok nampilingan kula ditumpakan ongko ditampilin ongko ban kula ayo mah kula mah jadi ditaka ditu ku malaikat ka sorga ji atuh kakak ditinggalkeun atuh kumaha kakak bae teh mah dadah cak pamajikanana bo budak didadahan ka sorga ih panu kabina-bina entak wayahna kanu jadi salakina bageran si pamajikan ge bager ka salakina moal karabel deui urang teh bakal ninggalkeun dunya wallahu a'lam